Wanciki molor, iya anak muda yang kurang kerjaan ya ku aing laporkeun sia kunyu kepada dibawa ke barak TNI sia tah kita jadi tukang ngejo atau tukang ngepel. Wanciki sia teh molor mun digawe gadag babelah. Kan pagaweana. Kan sana sia kamari ngomong jadi tukang paket aya. Kan motorna can aya na kumaha. Motorna kumaha sia kan cenah kamari ngomong ek balik ka aing pesen. Heuh mana tuh? Aya karisma aing geus meuli ngan keur dihadiahna lagi bengkel. Bener Alus kan aja jeung ira paket mah bejeuna coba iri itu gitu mah. Sabaraha? 4 juta ke dekat Bandung alus. Heuh sok atuh. Aing daripada tegawe. Bener ya kumane? Ku sok DP-an lah kan aing kemarin ka bengkel. Kayak motor mah dibawa ka dieu. Geus bogoh ieu tah. Can mau duit lagi. Aya menang musyep ya penting. Ya menang sia. Menang atuh. Tah. Sia teh kalau kamu musyep poe goblok pisan. Pan aya pengangguran mah kieu. Anjir na gede ieu teh. Ya sedang we. Asli ada musyep teh? Ya asli atuh. Teu leupai si Faisal. Hah? Si Isa mah eleh penting. Tah. Sia ada kunyuk pamawana momoe musyep apa teh? Ih aing lain ngajak. Aing si Isa ka mana ayeuna cai teh? Dari mangkring ngopi tuh di ditu. Heuh tah sia geus mere duit ieu 230 ieu mah DP. Heeh. Aing jadi mah jadi tukang paket anjing. Aya gawean aing. Molor heula sagedeung di. Si Faisal urusan gawe, si Odin molor. Aing meuli jajan deui lah. Anjing lalu koplok teh. Aing yang duitin kalah apes kieu aing. Ayo doyok itu teh aing apes wae kita doyok mah. Kali itu aing yang duitin ah. Ngeunah ya. Ngaruy-ngaruy kieu mah baso menikmati hidup teh bener ya mah. Da murah kenapa sal eta euy? Pentol ya? Hayang tak? Aduh ngeunah kitu euy, hayang sal euy. Meulin jig tuh, makalain kalah curhat sia mah. Jig. Dipamayarkeun kumaha sal? Ya bayar atuh ku sorangan pan aing nganjuk ieu. Si cungur sugan aing pamayarkeun. Moy. Iya, Bang. Aing beli ieu ya, 5.000 lah. Main buat sih, Mon. Heeh, cuma. Padaan tau nggak? Ulah, semen sret. Wah, tua mau main surat iyo, Wak. Naon sal? Naon? Naon eta? Kadoleuna naon? Nah, euy eta. Ini cokor hayam mah. Baso pentol kan sia mau pisan ka nyaho atuh. Heueuh meureun euy ai. Boga duit mah sagala lagi kabeuli nih. Aing bawa sepental ge. Kabeuli beli acan. Ripuh nah hirup anjing. Sal. Soalnya bisnis aletik ya. Butuh manuk teh maneh? Manuk naon? Manuk aya alus pokona mah. Manuk naon? Manuk nah buku gitu dah. Buku-buku naon sih teh? Buku tulis, buku gambar. Anu hidung bodas geuning. Sing bener sih teh. Hidung bodas teh naon? TV naon? Meureun buku haur eta mah sal nu hidung bodas mah. Tah eta min heueuh bener pisan tah. Buku haur. Aing mau bagian kana manuk mah. Aing mah bagianna kana musyep. Mun kana manuk mah bapak aing. Tuh atuh aing kudu kawan doyok. Heeh. Aing sok akan dicarekan tuh kuna kawan doyok teh. Urang ulang tawarkeun na. Teu atuh kumaha Bang nawarkeun? Ya tuh gimana? Yakin ya? Heeh. Terasa iya. Halo? Motor. Kayak seberapa mah?
400. Nah motor naon? Asaratus teh mah. 100. Heeh. Mana 100? 2 tak opat tak? 2 tak. Maka ngadenge aing mah. Oh, Oppo kemarin sah A100 mah. Oppo, motor Oppo. Ke A100 pan. Oppo naon lah beungeut teh. Kan A100. Heeh, bawa we tuh ka dieu. Da bapa urang masuk dibelian motor nu kumaha we ge. Heeh, fans sama ka bapa urang, ka urang heula. Heeh, ditungguannya. Bang. Tuh, bisnis aing mah. Lu ada jing tawarkan sama Manuk. Manuk. Kela tuh panungguan sama motor. Kela. Teh, bakso dibayar ku si itu tuh. Ya, Oh, mohon mangga. mohon teh. Karang tadi cairan hijikeun nya. Mohon mangga. Mohon. Ya, urang ka dieu nya nawarkeun manuk. Heuh, Cik, bari bisnis motor biasa. Heeh. Ayo. Heeh. Nah, bager oge si Isal. Ah, iya ya, mantap kudu babalan ge anjing. Keripuh teh aya we da miliknya. Karek ngasaan aing kitu naon tadi teh? Naon sih cokor? Oh, pentol, heeh. Ngeunah baru euy. Jangan lah. Geus ya non ya. Teh. Mun teh. Ya. Nada can dibayar. Can dibayar naon? Eta pan pentol ayam jeung cairna jadi 15.000-an. Aing sih. Kunyuk aing sapes dewe. Bis kudu mayar di wae aing. Anjing. Duh, teh. Kayaknya ka abi ka di deui. Heuh, tapi ulah bohongnya ang. Oyahna. Mohon teh, moal. Aing supaya ka aing. Aing geus kudu mayar di wae. Anjing sebenarnya aing heueuh bager teh bager. Wah. Nah, bengkel moal buka deui eta teh. Nyau pu si Faisal kan ngalado gue ulin enek ge eueuh kehet cek aing teh buka deui bengkelnya ahon rerdilna ya keneh. Oh, wah padahal mah buka deui nya anya lumayan wa 1.000-1.000-an kiwari mah hese nyangan pagawean teh. Mana geus? Atau mana tuh? Pak. Jajan, Pak. Atas di mana? Mana Faisal? Atas dilinya. Sia teh daripada lundang-lundung mah bengkel buka deui itu. Engke wong bisnis motor deui mana yang ngadean bapak nu bisnisna. Saat tuh. Jajan heula. Jajan heula kopeng jajan mah. Boga duitna gitu. Heuh cek aing ge buka bengkel atuh lumayan wae. Kepurun. Pan bapak melian di motor maneh buka Di modalan. nah di modalan naon pan itu ge loba keneh under dina sia teh nya ah. Kok belian motor aku mah. Aya tuh nu nawarkeun motor rek. Motor naon? Motor alus pokokna mah. 1 juta cenah murah. Kebutuhan duit. Heuh motor naon? Motor alus teh. Teuing pokokna mah kebutuhan duit ngaranna ge kebutuhan duit. Terus nu nawarkeun ge. Tengah kejar mah Kalau alus mau beli sok tawar itu 800 atuh. baheula tuh sama. Sok jadi TP sama. Kudu langsung digoleran duit pokok. Tuh iya atuh nyokot heula, ai bener mah motor alus. Bener. Sok TF kana kana uing. Iya. Tawar 800 mah. Tong mau heula 1 juta atuh. Oke, dibalikeun deui leuwihan mah. Heuh katuh. Sampoan heula motorna teh nya. Ade buruk motorna. Yang nyaho ku aing kop tadi. Salin ke bisnis. Geus ieu mah aing nguseup ieu mah. Bisnis teh heueuh ieu tah. Telepon heula euy. Halo. Sok bawa buru. Cair ieu mah geus pasti lah. Sok buru bawa heula ka dieu. Di duitan enak keneh. Heeh. Sok burunya. Iya mah. Ulin ke awewe bisa. Mahi. Oke nguseup.
Oh, aing. Aku malah mau langsung ke bapak aing. Lo. Jadi. Iya ya. Mun ka dieu mau motor. Ulah ke bapak urang. Geus aneh atulah. Ka urang. Kade awas ya lamun ka bapak aing. Ka urang heula. Urang nungguana di posona. Kade ulah ka imah. Iya mah bisnis teh bener iya mah. Can ayeuna ieu 600 mah geus di tangan, can kok aing digesek di motorna teh ieu mah. Ieu na. Turun pasti. Beunang kok aing 300.000 ge eta mah. Aya 700. Si Isal teh bisa kieu hungkul tah cek aing ge. Geus eta mah tinggal neangan spot mancing. Aing Faisal ngelajokeun ka aing kunyuk. Teuing. Oh, itu tadi dari jalan mana ke aing. Kontrol berapa? Tah? Sama kumaha tah ngelajokeun aing tuh. Iya bayar. Naon? Pentol. Encan dibayar gitu? Can aing na duit mana pan mantak nawarkan manuk ge. Cing apa dibayarkeun lagi ku maneh na. Sia masukan aing ditangmeakeun ka aing teh geus dibayar. Cih, panan tadi nama aing ge nganjuk ngan pada maneh we jiga nu kumetap jiga nu hayang, petak dibikeun ge. Sia mah. Iya, bisa kieu ya. Jig tawarkeun we heula manuk ka bapak maneh ame boga duit jeung mayar itu deui tuh. Alus henteu manukna. Alus manuk masal, baciona ge geus tawarkeun heula bisnis ayeuna mah ya ulah sok bawa we heula tuh ya. Pokona mah ka urang 300 saya kumaha tawarkeun gope kerap teuing pokona mah ka urang 300 we. Nah, mahal-mahal teuing 300. Heuh panjang maneh? Nah, alus gitu. Ih, alus geus jap geura ulah ka eta keun hal. Yuk ini kan heula. Yuk. Nah itu motor sahar. Tis, wah si Pasar. Aja motor sahar. Isal buku. Motor si Isa saha teh? Nge si Isal ditangateun ka dieu, wa. Anjir, si Faisal beli motor kieu. Geus sabaraha ieu teh? 400.000, wa. Geus di duitannya. Acan. Hari si Faisal. Aing ngomong 1 juta si goblok. Faisal tadi. Pak. Ya, ini bisnisnya dewe. Manuk Sagala sia geus motor geus bisnis manuk jas ieu bisnis teh. Jih, pancangan cek bapak kudu diajaran sagala ge bisnis mah. Motor bebejanan meulina 1 juta. Kade ulah bejakan modalna. Ari manuk eta yang sabaraha? 500 lah, Pak. Gope lah. Kop. Cik neula aing. Pak, geus manuk Pak. Ieu mah ieu 500 menanya. Heeh. Ieu 1 juta. sok duitan atuh. Juta naon? Nah duitan naon kan ieu kan 400 motor teh. Ieu 500. Aya kena jeung sia 100 kop. Ada beja. Cik, beja anjing aing kain heula ulah langsung. Da ongkos. Kumaha tuh? Yo, Faisal babas sia teh nya. Aing bisnis teh sia teh kudu jujur naon ke nah ka ngabohong ka aing. Nyebutkeun ieu motor menang 1 juta can 400 sia teh. Mun tong kitu nu penting kajujuran kayak di rumah. Pan ngaranna ge bisnis mah kudu aya batian. Ieu urang geus kacekel mah nu batian 600 mah tina motor hungkul ge. Can manuk we ieu tah. Di dituna 300, urang dijual gope doang. Bah sia urung kitu kunyuk. Ieu teh motor teh jualan sia. Meureun di dituna 400 ulah ngabohong ka kolot, ayeuna ngamodalan. Bayar tak kasih ya. Mana?
Segeraun yuk. 300 pantauin mah. Motor seberapa? 400. Tapi leung kene heuy. Akhirnya 300. Geus sok dieu. Tah, telepon. Nah, Tahu ya? Yo, tah, tah. Tah. Kawan 200 we nya? Ji, nah, 300 panggih modal kumaha? Kapan aing 300? Cek teh jeung maneh 200. Tah, karep aing 200 daek ke teu kajeun tinggal bawa deui manukna tu ka bapak aing. Tanggas. Teu ongko mamangnya. Aing ka aing ka kolot na kumaha tuh. Jadi teu boga bati. ulah ngabohong kolot masa, kudu jujur. Si mau turun nya. Iya ka aing kumaha? Geus lah kumaha pan eta geus dibayar. Geus 100 deui. Jadi moal tuh mun moal jadi mau bawa deui ji. Aing mun keneh. Bae lah aing daripada kudu manggihan wadoyok mah. Geus. Sok turunkeun.